Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah wa qala habibuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibunal karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya hadratal mukarramin, para kiai, para ajengan, asatidz wal asatidah, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, bil khusus guru-guru urang sarerea anu rutin maparinan ilmu agama ka urang di tiap-tiap majelis ta'limna. Urang doakeun mudah-mudahan di para guru-guru urang sadaya ku Allah sing dipabarinan yuswa anu panjang tur sehat wal afiah, sing dipabarinan kakiatan dina istiqomah, paageuh nyekelan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan putra putrina ku Allah sing dijadikeun putra putri anu saleh tur salihah. Sarang mudah-mudahan ketika mereka guru-guru orang kembali menghadap ke Allah, mudah-mudahan mautna sing husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil TNI Polri anu sami-sami kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ya para pejabat aparat nu aya di urang ku Allah sing selalu dipaparinan kakuatan lahir sunareng batin, sehingga mampu menjaga membawa orang selaku rakyatna menuju kana masyarakat rakyat anu sejahtera dunia sinareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu selaku tamu undangan penghadir maulidna Kangjeng Rasul anu sami kusim kuring dipihormat, urang oge ngadua mudah-mudahan ya urang ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang ngan ulah panjang teuing. Bising ke saminggu memeh kiamat hirup keneh culat cileuk weoh baturan nu sedang bae sedang. Sarang mudah-mudahan awak urangna ku Allah sing dipaparinan jag-jag waringkas, di imah urangna sing loba beas, dina kantong urangna sing loba duit kertas, ibadahna urang sing arar ikhlas, muludan urang sing ikhlas, bobogaan salaki urang sing bisa hareuras. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, yakni peringatan Maulidna baginda urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diayakeun di Kampung Malang Nengah RT 2 RW 1
para pemudana, para pemudina anu antusias gemar selalu merayakan peringatan Maulid. Katingali bapak-bapakna oge semangat, ibu-ibuna oge semangat, acarana semarak, panitiana kompak, lampuna marakpak, kan hanjakal kadaharan geus barareak. Tapi orang doakan mudah-mudahan ya masyarakat Kampung Malang Nengah anu ikut sumbang sih karena ya acara nungorbankeun harta, tanaga, pikiran jeung sajabana. Mudah-mudahan ku Allah sing ditampi jadi amal ibadah anu soleh. Sareng mudah-mudahan pengorbanan orang Kampung Malang Nengah sing dijadikan bukti kacintaanana terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana di akhirat nanti Allah janjikan akan berikan syafaatul udmana kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Para santriawan santriawati selaku teman seperjuangan manawi aya urang doakeun mudah-mudahan ya para santri anu marasi kene istiqomah di pondok-pondok pasantren. Urang doakeun mudah-mudahan marantana ku Allah sing dipaparinan kakiatan tina milari ilmuna. Lantaran Bapak Ibu hadirin sadaya, harapan orang terakhir anu bakal terus mepelingan ke orang, merecacaang ke orang tentang ilmu agama adalah para santri. Mantak tina kalimat nage santri, santri tea, bibi santri itu dimustak tina bahasa Inggris. Santri tea tina bahasa Inggris aya dua kalimat, hiji san, dua tri. Dibaca santri, lamun cik santri mah cik ahli nahu disebutna idofat. Idofat teh ngahijikeun dua kalimah isim anu tujuanana melahirkan makna anu tunggal. Mantak disebutkeun idofat lantaran dina kalimah isim nu kaduana dibaca jer. Wa tsani yajrur wanwi min aufi idza lam yasluh illa dzaka wallamu huda. Santri teh adalah idofat. Lamun ditingali tina paribahasa bahasa Inggris san tulisanana sun. Lantaran bahasa Inggris mah bahasa munafik. Anu ditulis jeung nu dibaca beda. Ari tulisanana sun dibacana san. Tulisanana google dibaca Google. Tulisanana one dibaca wan. Tulisanana George dibaca Jos. Tapi bahasa Arab mah bahasa santri, bahasa anu jujur. Bahasa santri dimustaq tina kalimat bahasa Inggris san, tulisanana sun. Dibuka kamus bahasa Inggris sun nu dibaca san artina matahari. Tri artina tiga. Berarti lamun geus dijadikeun idofat maknana tunggal, santri teh maknana matahari ketiga. Kunaon make jeung disebutkeun matahari ketiga lantaran ieu regenerasi nu bakal mere cacaang kana hate urang selaku manusia nu butuh kana ilmu agama. Lalu ketika santri disebutkeun matahari ketiga, saha matahari nu pertama? Ya, anu ku urang keur diperingati hari kelahirannya. Baginda urang Nabi besar Muhammad. Tina marhaba urang tadi babacaan mahalul qiyam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Tuan laksana sang surya dan purnama bercahaya, hamba Allah
yang termulia, pemilik segala cahaya, ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, Kangjeng Nabi disarwakeun jeung matahari, lantaran Kangjeng Nabi sarua mere cacaang ka alam dunia. Matahari nyaangan alam dunia ku sinarna, Kangjeng Nabi nyaangan alam dunia ku ilmu agamana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu alam bimuradi. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai baginda Nabi ke alam dunia illa rahmatan lil alamin, terkecuali menyampaikan rahmat bagi semesta alam. Rahmat Allah nu terbesar anu ku Kangjeng Rasul dibawa ke alam dunia itu adalah ilmu agama. Leres ngantuk terus duit kata bu sabaraha bapak ibu tabuh tilu nggak sabaraha di dia tukang ceramah nu pararae. Anta syamsun, Kangjeng Nabi teri sarwakeun jeung matahari, lantaran ieu Kangjeng Nabi jeung matahari sarua nyaangan alam dunia. Ieu alam dunia Pak nu sakieu gedena agungna ieu alam dunia, andaikan teu aya cahaya matahari maka ieu alam dunia teh poek, alam dunia teh gelap gulita. Ketika ieu alam dunia poek maka urang teh moal bisa ngabedakeun mana nu beureum, mana nu putih, mana nu hejo, mana nu koneng. Urang ge kesulitan ngabedakeun mana sendal urang, mana sendal mitoha. Betul apa betul? Tapi ketika ya matahari ku Allah diciptakan ke alam dunia, segala macam nu kasorot ku matahari di alam dunia akan terlihat dengan jelas. Begitupun Kangjeng Nabi ku Allah diutus ke alam dunia, samemeh nama manusia teh dalam keadaan juhala. Samemeh Kangjeng Rasul diutus ku Allah ke alam dunia, manusia teh dalam keadaan bodoh, teu nyaho kana hak, teu nyaho kana batil, teu nyaho kana halal, teu nyaho kana haram, teu nyaho kana salah, teu nyaho kana bener. Ketika Allah ngutus Kangjeng Rasul ke alam dunia mawa ilmu agama, agama disampaikan ke para sahabat, di sahabat disampaikan ke para tabi'in, di tabi'in ke para atba'ut tabi'in, ke para ulama salafus shalihin, ke para muallifin kitab, mujtahid mutlak, mujtahid tarjih, para ulama, para abuya. Terakhir nampaklah ilmu agama tersebut nyampak di guru-guru urang nu arayeuna marasi keneh jumeneng di alam dunia. Leres apa leres? Mantap ulama disebutna matahari kedua, lantaran regenerasi meneruskan perjuangan para nabi teh ulama. Al ulama warasatul anbiya, para kiai teh generasi penerusna para nabi nu nyampaikan ilmu agama ka urang sadaya. Dan setelah alimil ulama teu aya, setelah alimil ulama ku Allah diampihan, maka generasi-generasi selanjutnya nu bakal neruskan perjuangan alimil ulama adalah santri matahari ketiga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka orang doakan mudah-mudahan para santri ku Allah sing dipaparinan kakiatan dina milari ilmu agamana. Leus teuing kuari mang dikucilkeun ku batur, kajen teuing santri kuari dikucilkeun ku batur karena tidak punya legalitas formal tentang pendidikan, kajen teuing. Dan ternyata legalitas formal yang sekarang ada di Indonesia itu tidak menjamin akan gampang mencari pekerjaan. Betul apa betul? Tesaeutik jelema nu boga ijazah S1, S2, S3, jaloba teuing S manirisa. Leres apa leres? Giliran neangan pagawean teu gablek kaboh orang dalam mehese kaboga pagawean. Betul apa betul? Maka orang doakan leus teuing ya santri nu kuari teu boga legalitas formal, ternyata ini adalah manusia nu ku Allah bakal dijieun bahagia dunia sinareng akhirat. Karena santri mah boga duit, teu boga duit ngarokok mah jalan terus. Orang rokok babaturan beak. Boga beas, teu boga beas ngaliwut mah jalan terus. Boga babaturan beak disiukan.
Sugan hewa babaturan anak pakaya biaku babaturan henteu lantaran santri mah boga kaidahna prinsipna santri prinsipna ya boga dia boga aing boga dia kadang-kadang boga guru lagi asa boga si eta bae betul apa betul sok ya para santri alumni santri ge boga guru asa boga si eta bae kiai bota boga tangkal cau jantungna beak daunna ge beak kiai boga tangka boga balong nusa kitu gedena di pelakan jair giliran dibedahkeun hiji-hiji aja leres apa leres boga tangkal buah ngajejer di pinggir kobong kadang-kadang nu boga nama teu di bagian sahulu-hulu aja tapi sugan kiai na hewa pakaian nabi aku santri henteu henak doang seutik mah atuh kupo hareup teu nyesakeun sahulu-hulu aja cak kiai gerak koeng ye barang buahan dinu kaopat kali mah koeng di bedan pelang ya tangkal buah akhirnya itu tangkal buah di bedan pelang make kardus dipaku ditulisan cik kiai dina tulisanna da awas inget sanajan aing can pernah ngadeulin sok ngalah buah sanajan aing can pernah ngadengin sok ngalah buah tapi inget dak Allah mah maha uninga Allah mah maha tahu Allah maha mendengar. Tuh, begitu penting-penting santri naik kakak kalapa sugan sieun kana tulisan ya tuh tulisan naik naik bae begitu geus beres naik turun ka handap kalakah dibalesan ku si eta mah muhun bah dasarna ge Allah mah maha uninga Allah mah dasarna ge maha tahu Allah mah maha melihat ngan sanajan Allah maha tahu maha melihat Allah mah moal loba omong di santrinya eta maksudna kumaha Allah mau loba omong Allah mah moal ngadu-ngadu mana dalilna ye santri ngomongkeun Allah mau loba omong zaman baheula ti zaman Nabi Allah Musa alaihi salam di zaman Nabi Allah Musa Allah merek kemarau nu panjang sehingga krisis moneter terjadi karena kekurangan cai karena cai itu adalah sumber kehidupan manusia teu aya cai susah lah untuk hidup Nabi Allah Musa ngumpulkan kaumna rek ngalaksanakeun salat istisqa sebelumna puasa 3 hari begitu beres puasa salat babarengan di tengah lapang ngadoa ka Allah yang geura diturunkeun hujan sakali salat istisqa teu diturunkeun hujan 2 kali salat istisqa teu diturunkeun hujan ngatilu kalian Nabi Allah Musa munajat ka Allah turun malaikat Jibril cik Nabi Allah Musa Jibril coba pangtaroskeun ka Allah kunaon ye istisqa kami ku Allah can diijabah kunaon dia salat kami ku Allah can diijabah menta hujan can dibere bae malaikat Jibril menghadap ke Allah naroskeun permasalahan anak Gusti saur Nabi Allah Musa kunaon ieu hujan teu diturunkeun bae padahal salat istisqa geus 3 kali cek Allah bejakeun Jibril ka Nabi Allah Musa selama masih kena aya jelema nu sok namimah di alam dunia babarengan jeung Nabi Musa maka eta tobatna maka eta salat istisqana ku Allah moal ditarima hujan ku aing moal diturunkeun lantaran masih kena aya jelema nu sok ngadu-ngadu di alam dunia lantaran masih kena aya jelema nu sok namimah di antara kaum Nabi Musa bejakeun ka Nabi Allah Musa dibejakeun ku malaikat Jibril ka Nabi Allah Musa cik Nabi Allah Musa coba tanya deh ke Allah Jibril eta nu sok ngadu-ngadu saha supaya ku kami dikaluarkeun kami hayang geura dibere hujan mau diajak istisqa ku kami si eta mah datang deui lah Jibril ka Nabi Allah Musa mawahyu ti Allah cik Allah kana malaikat Jibril bejakeun Jibril ka Nabi Musa pan aing ngaharamkeun kana namimah pan aing teu beunang kana namimah teh ku aing teu beunang jelema namimah ngadu-ngadu teh haram ku aing diharamkeun namimah lamun ku aing dibejakeun si anu atuh berarti aing namimah bejakeun geus ulah ngomong saha nu jelema nu sok namimah ulah hayang nyaho saha jelemana geura tobat bae ka Allah teh ka aing kabeh maka geus tobat ngalakukeun salat istisqa ku aing bakal dibere hujan tah eta dalil santri bu mantak santri mah ulah gagabah Pak patonah santri mah urang doakeun mudah-mudahan para santri ku Allah sing dipaparenan ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin Kangjeng Rasul ku Allah diutus ka alam dunia mawa ilmu agama mantak Pak Bu ketika orang ngarayakan peringatan Muludan rame seperti koski dikumpulkan manusia ti mana-mana halaladir nu tilok ngaji ge aya leres apa leres anu tilok ka masjid ge aya anu tilok make tiung ge
aya mararake tiung marjan bari jeung nyararengkleh ulah dideurekeun teh karunya isieun terus teh tungkul bae pura-pura teu ngadeuleuk geus. Masya Allah kerbulu dan makarulis rarapih baju nagera rapih make baju muslimah doang mamah dedeh giliran jagi suk nama balik di bae doang Tarsan kaos pendek dipake deui mending kaosna bagus mah pugu karo kaos hadiah tina cet diburina ayat tulisan duluk padahal mah jerona buluk. Calana pendek dipakai deui ai calana meres Adidas barang di dulu bitis nama daradas. Tapi alhamdulillah inilah salah satu pahala anu ku urang moal bakal kaidrok manusia di kampung Malang Nengah ngumpulkeun jelema sehingga jelema rek datang ka dieu teh teu wani teu make tiung. Jelema nu rek datang ka dieu teh teu wani teu make peci lantaran rek hadiran pangajian. Itu salah satu nu jadikeun ganjaran pikeun masyarakat Malang Nengah anu ngajadikeun sabab batur marake tiung jeung marake peci. Alhamdulillah. Karena memang Pak, ini tuh adalah cara yang efektif bagi orang selaku umat muslim. Lantaran ke orang kasaksian ayeuna, tingali zaman-zaman semakin ka dieu ke orang kasaksian, umat muslim kuring geus loba dipecah, Pak. Umat muslim kuring geus loba diparaseakeun. Umat muslim kuring geus loba nu diadu-adukeun. Para kiai, para ulama kuring geus loba nu diadu-adukeun. Sebagian jelema nu rombonganana hewa kana para dzurriyyah Kangjeng Rasul aya. Sebagian jelema aya anu pro kana dzurriyyah aya. Padahal Pak, Bu, dzurriyyah Kangjeng Rasul jelas bisa nulungan ka urang jaga di akhirat. Urang cinta kana dzurriyyah teh jelas bakal diperhitungkan ku Allah Subhanahu wa taala. Jangankan terhadap pada dzurriyyah. Contoh, urang resep kana ucing, Pak. Urang resep kana meong. Meong teh adalah salah satu hayawan nu dipake karesep ku Kangjeng Rasul. Urang cinta kana meong karena rek nurutan Kangjeng Rasul, maka jelas cinta urang ku Allah akan diperhitungkan dan bakal diganjar jaga di akhirat jaga. Padahal ieu meong teh aya hubungan darah jeung Kangjeng Rasul. Betul apa betul? Maka urang memohon, urang berdoa, Gusti, mudah-mudahan peringatan muludan ieu nu ayakeun nu diayakeun di kampung Malang Nengah salah satu wasilah Allah segera memberikan kedamaian ke orang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Urang Bu ngarumasa jelema bodoh. Urang mah jelema bodoh, panutan urang mah para kiai. Panutan urang mah para ulama. Anu ku urang kudu diikuti adalah pemerintah, para kiai, para ulama, para umaro. Eta nu kudu diikuti ku urang. Tapi ketika urang ningali kiai jeung kiai pasea cuman gara-gara nasab. Kiai jeung kiai pasea gara-gara masalah keturunan. Kiai-kiai pasea gara-gara masalah nasab, maka bagaimana dengan kami jelma-jelma nu badarodo? Bagaimana dengan nasib kami di akhirat jaga? Betul apa betul? Maka orang mah geus ulah iilueun jelema nu nyesatkeun ka urang teh loba. Jelema nu bakal misah-misahkeun umat Islam teh geus loba. Tafarruq bainal ummah ini geus terjadi di lembur jeung di negara urang. Mata urang maka jenteng baturna kumaha ge urang menuturkeun guru-guru urang nu aya di alam dunia bae. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab eta nu bakal nyalametkeun urang dunia akhirat, Bu. Ieu majelis taklim urang, ieu tenda nu pake ku urang pangajian dina peuting ayeuna, ieu tenda nu bakal jadi saksi bisu ka urang di akhirat jaga. Ieu tenda nu bakal jadi kendaraan urang nganterkeun urang ka surgana Allah ngalewatan Siratal Mustaqim, urang teh bakal naik nu ieu. Urang teh bakal naik kendaraan ieu. Lantaran cik para alimil ulama manusia nu sok dararek ngaji keur di alam dunyana kumpul jeung para ulama neangan ilmu agama di alam dunia, maka di akhirat jaga ieu jelema ku Allah bakal dispesialkeun. Lantaran jelema sok neangan ilmu agama ketika ngalewatan Siratal Mustaqim, nyebrang Siratal Mustaqim moal kudu lempang tapi naik kendaraan. Apa kendaraannya? Yaitu tempat nu sok diparake ngaji keur di alam dunia. Jadi urang teh jaga Pak, urang pan KBG hayang ka surgana Allah. Ketika orang hayang ka surgana Allah, maka orang salah satu syarat nak kudu ngalewatan Siratal Mustaqim. Satu jembatan anu ku Allah diciptakeun, dibentangkeun di atas neraka. Ieu jembatan panjangna cik ulama lamun dilengkahan ku manusia butuh waktu kurang lebih sekitar 3.000 tahun. Ieu jembatan teh teu lurus bae. Nurun 1.000 tahun, lurus 1.000 tahun, nanjak 1.000 tahun. Ieu jembatan teh leutik nalabatan rambut. Ieu jembatan teh seukeut nalabatan pedang.
Urang jangankan bertahan selama 3000 tahun di atas jembatan anu handapna neraka, kakarak 3 rengkah ge urang manggeus tutung, 3 rengkah ge urang manggeus ragad. Tapi ketika orang manusia-manusia nu sok dalek halaladir di pangaosan, manusia nu sok halaladir di majlis taklim, manusia nu sok halaladir di acara muludan anu di dalamnya diakeun pangaosan, maka ieu tempat nu bakal jadi kendaraan urang nganterkeun urang ka surgana Allah. Ke urang teh jaga di akhirat ditanya ku malaikat, urang marana ieu? Kami urang malingping, kami urang malang nengah, kami urang ieu, kami urang anu. Keur naranaon cek malaikat di dieu? Kami endeu ka surga. Cek malaikat lamun ka surga kudu ngalewatan siratal mustaqim. Oh, cak urang boro-boro ngalewat malaikat ngadeulna ge geus sieun. Lamun anjeun sok ngararaji mah keur di alam dunia ulah sieun. Lantaran bakal datang satu kendaraan anu bakal ngajemput anjeun nganterkeun ka surgana Allah ngalewatan siratal mustaqim, yaitu kendaraan nu bangrupakeun tempat anu keur baheula di alam dunia sok diparake pangajian. Ketejol betenda urang majlis taklim urang. Cik malaikat araranjeun sok ngararaji tatilok di alam dunia na, cik ibu-ibu kami malamun ngajina kompak kok, lamun rebo bariru kabeh, lamun kemis harejo kabeh, lamun sabtu abu-abu kabeh. Oh, rupa-rupa warnanya, paru-paru salaki mayarannya. Insyaallah kami mangajina kompak bae cek ibu-ibu, kami mangajina ge rame bae. Oh, cek malaikat bener sih emang pengajian di alam dunia nu pangramena adalah ibu-ibu. Bapak-bapak mah sepi, ibu-ibu mah rame bae. Sebab ibu-ibu mah pan mulai be ngaji mulai ngararobrol, anu ngobrolkeun cincin, ngobrolkeun geulang, ngobrolkeun tiung, ngobrolkeun kulkas batur. Kong dia nggak sengaja dan si itu mah meuli kulkas gede nih, pintunya kok 8. Tuh balik kai mati lain mawa ilmu tapi mawa kulkas batur. Batur nu meuli kulkas urang nu katirisan. Mantap rame bae ngajina, bapak-bapak sarepi bapak-bapak mah. Sabab bapak-bapak mah pan mulai ngaji mulai hararees. Ayah bener THS di juru sorangan bekan ngarukup betul nurun. Ngus batuk ngeh kayak huantem. Atau giliran biak moroko sare meh lagi juga batur. Masya Allah, maka cik malaikat hai nusok kararaji mager asup ka majlis taklim, urang teh asup brus ka majlis taklim. Ayah nu diukna di panghareupan, kelasna ge VIP. Aya nu diukna di tengah, aya nu diukna di buri, atau kumaha keur sok ngaji di dunia na bae. Lamun sok ngaji keur di dunia na datang na pang tampilan diukna panghareupan, atuh ke di ditu ge diukna panghareupan. Nu mere mulu dan panggedena di panghareupan. Lamun misalkan nu sok ngajina di diukna sok di tengah, atuh ke di ditu ge di tengah. Lamun sok diukna di alam dunia ngajina di buri, atuh di buri. Lamun sok ngarajina di luar, atuh nararangke. Eta sok ngarajina hayang di luar bae ngeunaheun haji, kami mangaji di luar eta teu harudang, bisa tutuk tuur, bisa ngahunjar kana sendal deukeut kana balik babari. Insyaallah tabarakallah. Brus be urang asup ka jero majlis. Maka ieu cik malaikat lamun geus kumpul geura siapkeun kemana nih supirna. Lantaran di kendaraan mau bisa berangkat tanpa supir. Sanu bakal jadi supirna? Guru-guru orang nusok mamperinan ilmu agama di majlis taklim urang. Guru-guru orang nusok magan ilmu agama di lembur urang. Eta nu bakal jadi supirna. Cak supir urang, kumaha ibu-ibu tos cukup berangkat. Tinggal anu sok ngaji di luar nu nangkel teh. Gugorowokan be di luar pelan-pelan pasupi. Insyaallah salis mah hayang diuk di luar bae. Geus teuing lah haji kami mah nangkel ge kajeun teuing nu penting mah datang ka surga. Datang nama dasarna ge teh ka surga. Oro kaya panjubur mah tutung. Atuh jadi handapna neraka. Betul apa betul? Tah Pak Bu, ieu majlis taklim nu bakal bisa nyalametkeun urang jaga.
Ieu majelis taklim teh nganterkeun urang ka surgana Allah ngalewatan siratal mustaqim teu kudu 3000 tahun. Sekejap mata ieu majelis taklim datang. Tinggal manusia-manusia nu keur di alam dunia nanti tilok ngararaji. Manusia-manusia di alam dunia tilok ngararaos, tilok datang ka majelis taklim. Ngarumasa kaduhung karena keur disiksa ku Allah di jero neraka. Ngomong ke Allah, pan Allah geus ngabejaan dina surat Tabarok nu bakal diomongkeun ku jelema nu tilok ngararaji di alam dunia bakal di akhirat di jero neraka bakal ngomong ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis. Wallahu alam bimuradi. Ya Rabbana, ya Allah, andaikan kami keur di alam dunyana jika si anu sok daraek datang ka majelis taklim. Andaikan kami keur di alam dunyana boga cali sok dipake ngadengekeun pangajian. Au naqilu atau kami boga angkal sok dipake mikiran tentang cara ibadah yang baik terhadapmu. Kumaha carana ibadah supaya diterima ku Gusti, kumaha carana ibadah supaya bisa ikhlas ka Gusti. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Meureun kami ku Gusti moal kudu disiksa di jero neraka sa'ir. Tapi karena kami keur di alam dunia tilok datang ka majelis taklim, kami keur di alam dunia tilok datang ka pengajian, maka ganjaranna napikeun kami siksaan di jero neraka sa'ir. Naudzubillahi min. Iya manusia-manusia orang kumpul di dia payah ayeuna adalah tanda-tanda manusia yang dipilih ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makin disebutkan orang teh adalah manusia yang dipilih ke Allah? Lantaran orang datang ke dia teh karena ku Allah dipaparinan taufik yang hidayah. Betul apa betul? Diharap aya dangdutan, Bu. Bener? Diharap aya dangdutan, di dia aya pengajian. Tapi kenapa orang milih datang na ka ieu tempat? Karena Allah maparinan taufik yang hidayah ke urang. Pantes saeutik jelema sanajan imahna pahareup-hareup jeung masjid, pagigir-gigir jeung masjid, ai can menang topik jeung hidayah sanajan di masjid diayakeun salat berjamaah sampai 5 kali, sakali kita pernah ngilu salat berjamaah. Betul apa betul? Sanajan manusia imana pagigir-gigir jeung majelis taklim, tatanggaan jeung para kiai, ai can menang topik jeung hidayah ti Allah. Pengajian saminggu diayakeun ka 4 kali, kadang-kadang jelema nu can menang hidayah can pernah datang sakali-kali aja. Maka orang adalah manusia yang dipilih ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbah, mantak bahasana ge Bu pangaosan. Pangaos teh harga. Maka manusia nu sok darek cicing di pengajian model urang nu haladir dina ieu tempat adalah manusia nu keur nyieun harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah rek nyieun manusia menjadi manusia yang baik, yang bagus, maka ku Allah bakal dipaparinan paham tentang ilmu agama. Di mana bisa paham ilmu agama? Tidak ada lain terkecuali di majelis taklim. Makanya bahasa pangaosan itu nu bakal nyieun urang spesial di hadapan Allah. Batur ngalewatan siratul mustaqim kudu lempang urang naik kendaraan. Batur di alam duniana teu boga ilmu mah jelas beda di hadapan Allah komo. Allah mata kabejaan ka urang dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wallahu alam bimurad. Qul bejakeun ku anjeun wahai Muhammad. Kasaha kudu dibejakeun? Ka umat anjeun. Naon nu kudu dibejakeun? Bejakeun ku anjeun ka umat-umat anjeun. Hal yastawi moal sarua alladzina ya'lamun, manusia nu boga ilmu, walladzina la ya'lamun, jeung manusia nu teu boga ilmu. Jelas di hadapan Allah moal sarua. Boro-boro ilmu agama, Pak. Keur ilmu nu sajian ge jelas nyieun derajat manusia nu boga ilmu mah leuwih luhur. Contoh ieu masjid urang. Masjid urang bagus, hebat, dibangun ku jelema duaan. Kahiji tukang bas, kaduana kenek. Di dieu sami istilahna? Hiji tukang bas, kadua kenek. Kenek jeung tukang bas, Pak, tiap isuk datang ka dieu rek ngabangun masjid. Isuk keneh di jam 7 geus datang. Kenek mah di jam 7:30 geus mulai ngaduk semen jeung pasir diberen cai dijieun adukan. Tukang mah keur ngarokok keneh. Jam 8 adukan geus asak, tukang bas kakarak turun gawe. Sampai jam sabaraha ieu jelema duaan gawena? Sampai sore jam 4. Jam 4 kakarak beres, tukang bas mah jam 4 geus baralik. Karena pagaweana geus beres. Tapi kenek jam 4 kakaraknya ngumbah pacul jeung ember. Betul apa betul? Berarti kebelan saha gawena antara tukang bas jeung kenek? Kebel kenek. Tanagana lobaan saha nu kaluar antara tukang bas jeung kenek? Loba kenek.
kenek mana ngaduk, mana mawaan adukan, mana mawaan batam, mana dicarekanan beku tukang. Jak kenek napan rada torek. Tapi giliran panggih jeung poe kemis, poe gajihan. Tukang basma dihitung na sapoe ku panitia digaji sapoe 120.000, rokok gudang garam filter sabungkus. Betul? Ari kenek mah dibere gaji na sapoe ngan 70.000, rokok bosek nu hapuk teh sabungkus. Rokok geco. Leres apa leres? Kenapa kok bisa beda? Padahal mata naga lo bak kenek-kenek. Waktu kerja lo bak kenek. Kenapa kok bisa beda? Karena ai kenek mah gawe nganukur make tanaga, ari tukang bas memakai tanaga jeung ilmu. Pan anu masang bata supaya lurus nu mikirana tukang. Kumaha cara masang keramik sangkan lurus, bagian tukang nu mikiran. Kumaha cara bikin profil yang bagus, bagian tukang nu mikiran. Kumaha cara masang kusen supaya lurus, tukang nu mikiran. Kenteng supaya bagus, lurus, ke tukang nu mikiran. Kenek mah teu mikir-mikir. Kenek mah nu penting mah aing ngaduk najan geus beres gawe dek rubuh di gelos. Berarti nu ngabedakeun teh hasilna manusia di alam dunia duaan antara tukang bas jeung kenek. Kenapa kok bisa beda? Karena ilmu. Tukang bas mah gawena make ilmu, mantak hargana lebih mahal. Ari kenek mah sanajan tanagana lebih gede, tapi karena tidak memakai ilmu jadi hargana murah. Maka itulah nu bikin harga manusia adalah ilmu agama. Komo ilmu agama keur ilmu dunia we geus kitu tah. Ilmu urusan bangunan ge geus ngabedakeun harga. Atuh komo ilmu agama nu kurang sok diteangan di majlis taklim. Sok urang contohkeun buktikeun Bu. Urang jelema bodoh tentang ilmu agama. Kiai mah guru-guru urang adalah manusia nu boga ilmu agama. Kira-kira beda apa tidak? Jelas beda. Contoh di lembur urang aya nu neuk sunatan hajatan. Biasana meme hajatan sok diayakeun riungan. Eta kabeh tatangga di arah rondang, nu deukeut diondang, nu rada jauh diondang, kiai diondang, urang ge jelema bodoh diondang. Ngan giliran ngondang ka urang jelema bodoh jeung ngondang ka kiai jelema nu boga ilmu agama, cara ngondang ge geus beda. Jo datang ka urang jelema nu bodoh, urang teh termasuk sim kuring. Mang, engke jam 4 aing endeuk riung. Sabab aing jeung isuk neuk hajatan nyunatan anak. Dia neuk ka mana ke sore? Kok melotot neuk ngondang, Pak. Neuk ngondang dua ngajakan gelut. Cing urang moal aing moal ka mana-mana emang kunaon kitu? Heuh, dia teu ka mana-mana datang ka imah aing. Awas dia mun teu datang. Ih. Itu cara ngondang ke orang Pak. Tapi giliran datang ngondang ke kiai, assalamualaikum, bah punten, pakai punten. Abdi sore bade riungan, bade salametan sabab enjing abdi bade nyepitan putra. Ka kiai mau ngomongna nyepitan, ka urang mah sunatan. Lamun abah teu ka mana-mana, tabuh opat ku abdi diantosan di bumi urang riungan. Urang diondang jam 4, kiai ge diondang jam 4. Tapi giliran urang jelema nu bodoh Pak. Diondang urang jam 4, setengah 4 ge geus standby nangguan di nu boga hajat. Betul apa betul? Da riuk di nu boga hajat. Kiai datang can? Tajam. Jam 4 kurang saparapat peci urang geus nyengkleh. Atuh tidak make peci. Oh, diuk geus tutup tuur. Aya nu nyanggeyeng bae aya culak cileuk atuh rokok geus beak ya. Kiai datang can, tajam. Jam 4 kurang 5 menit kiai kakarak datang. Begitu kiai datang disambutlah kun boga hajat. Alhamdulillah abah tiasa dongkap. Mangga bah mangga kalebet calik dilebet bah. Kiai disambut dipersilahkan ka jero nu kakarak datang. Ai urang nu tita tadi. Leres apa leres? Begitu diuk di jero kabeh ge dibere susuguh dibere. Kiai dibere susuguh, urangnya dibere susuguh, ngan susuguhna beda. Kiai dibere cai, sarua urangnya dibere cai, ngan caina beda. Urang mah dina aqua gelas, kiai mah dina aqua botol. Dibere kue kuna boga hajat, dibere ngan kuehna beda. Urang masa piring rejengan jeung limaan.
Kiai mati lu piring ku sorangan. Terus apa lagi? Dibere rokok kudu boga hajat, dibere jadi ondang iya. Tapi kan rokokna beda. Urang mah rokokna ge dina gelas. Nu hejo nu koneng nu putih nu hararaput besa keluarga arwah aya kabeh. Terus ari kiai dibere rokok dibere campur namil cabungkus colangan. Ya Allah ya Rabbana, padahal ngondang nama eta keneh leres. Tempat nage eta keneh, waktuna harita keneh. Giliran kiai maca Fatihah, urang ge maca Fatihah. Kiai maca tahlil, urang maca tahlil. Kiai maca sholawat, urang maca sholawat. Kiai ngadoa, urang ge ngadoa. Kiai beres, urang beres. Kiai balik, urang pangheulana. Tapi giliran balik nu dijingjing ku urang jeung kiai bet. Urang mah plastik nage warna hideung. Jerona ge tina besek. Barang dibuka kendog kan sabeula. Daging kotok jangjangna doa. Lauk emas lamun teu hulu buntu. Bener apa bener? Urap 3 lembar. Tapi kiai mah plastik nage warna berem jerona ge tina baskom dibuka kendok 3 hulu weuteuh teu sabelah. Daging hayam tina mulai ceker tetepokan jangjang ka beheung-beheung ge aya kararomplit. Lauk emas tina hulu sampai kana buntut tengah nage aya. Kunaon kok bisa beda? Lantaran ari ulama majalma nu ngagaduhan ilmu agama. Man alima cik Sayyidina Imam Ghazali, man alima wa amila wa 'allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Manusia nu boga ilmu, manusia nu sok neangan ilmu, manusia nu sok ngamalkeun ilmu, manusia nu sok maparinan ilmu di akhir di boro-boro di dunia di kerajaan langit ku para malaikat ieu manusia diagungkeun. Di dunia keneh geus katingali kahaninganna. Itu adalah ilmu agama. Mantap orang doakeun putra-putri orang sing dijadikan manusia yang berilmu agama. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh Pak, ilmu nu nyieun harga jelema jadi beda. Ayeuna urang bandingkeun antara ilmu agama jeung ilmu urusan dunia bangunan contoh. Kiai jeung tukang bas. Hampura lain ngagulutkeun kiai jeung tukang bas hampura. Ieu mah keur ngabandingkeun keagungan ilmu Allah. Tingali bu, orang boga salaki orang tukang bas, boga ilmu bangunan. Eta orang mah boga salaki nu tukang bas, hayang boga duit 120.000, kudu gawe di imah batur ti isuk sampai ka burit moe punduk mah tutung teh, leungeun karadak doang parudan. Mantak loba bejana jelema nu ditampilin ku tukang bas lain geuneuk doang baru ared segala. Urang mah boga salaki, nu boga ilmu bas, nu ilmu bangunan, boga hayang boga di 120.000 kudu gawe di imah batur saiti isuk sampaikan ka burit. Tapi kiai, apa sih pekerjaan kiai? Kiai gawena naon sih? Beres sholat subuh berjamaah, wiridan beres jam genep magahan sorogan, beres jam 8 balik ka imah, sarapan, sholat duha, balik deui ka majlis, jam 8 magahan ngaji kitab, balagan, beres jam 10:30 balik ke imah. Laju ka mana geus kitu? Atuh hees. Endeu ka kantor aja teu boga kantorna. Eueuh sugan pernah manggih kantor para kiai. Eueuh. Atuh neuk ngojek, atuh jak kiai mah tilok ngojek. Eueuh pangkalan ojek kiai eueuh. Ka mana atuh sare? Kakarakeun deuk sare jol BRT. Assalamualaikum. Bau cik kiai nya ceranget yang ngeluk salam. Barang dibukakan orang RT, ih Pak RT, enan Pak RT, pokoknya iya bah, teh kokong, kunaon pupus, innalillahi cikiai. Laju, mohon ya abdi kadia di pewarang kusuhebul musibah, wayahna abah tabu hiji diantosan di masjid, nyolatan jenazah, cikiai insya Allah. Ulah insya Allah, Pak, pokoknya abah kudu hadir. Cakiai pan kabeh kudu dikersakeun ku Allah teh. Tapi wah nabi sinabah kudu hadir. Emang kurang kudu hadir baik. Lantaran Yesuebul musibah kabeh geus mupakat nu bakal ngimaman salat jenazah abah.
proyek Pak. Bener Pak. Di lembur kula punten, di lembur kula, di Pandeglang. Lamun jadi imam sholat jenazah, amplopna 350.000. Sholawat hadiah 150.000. Nyampe tante nyolatkan sajam? Tidak. Nyampe te setengah jam? Tidak. 10 menit? Tidak. 5 menit 4 kali takbir 500.000. Sakitu kakak raksa hulu. Atuh lamun sapoe aya 5 hulu. Atuh beak masyarakat. Insyaallah tabarakallah tuh Pak. Di lembur kula mah. Sabab di lembur kula mah harga main geus mulai naranaek. Tanya heula mun di dieu mah. Kontrak 7 peting tahlilan di imahna. Sariming malet kebeh ke mah kiai. Pan sarimina ge jeung urang beda Pak. Urang mah tahlil kulhu 7 kali, tahlilan 41 kali, balik paling mawa toprangan. Lamun teu sakura. Ari kiai, super mie Indomie 4 bungkus sakali tahlil. Pamajikan kiai mah aman tah lamun deuk nyeblak teu kudu mikiran mie. Pan pamajikan kiai mah baru kidahar, Pak. Punten sok, pamajikan kiai mah lalon tuh. Tapi kiai rata-rata kerulu. Insyaallah tabarakallah taeta. Ternyata memang ilmu agama teh jelas nunjieun harga manusia itu lebih mahal. Manusia jadi lebih berharga di hadapan Allah. Manusia jadi lebih berharga di hadapan manusia tersendiri karena memang nu ngabedakeun teh ilmu agama. Mantak ieu warisan para nabi. Andaikan di sini tertulis meneladani akhlak Kangjeng Rasul, di mana orang bisa meneladani akhlak Kangjeng Rasul? Teu aya di tempat terkecuali di pengajian. Bahkan umat Kangjeng Rasul ku Allah dispesialkeun Bu. Baheula umat baheula lamun hayang boga ganjaran salat sunnah 1000 rakaat itu kudu ngalaksanakeun salat sunnahna 1000 rakaat. Tapi tingali pikeun umat Kangjeng Rasul, pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad hayang boga ganjaran 100 kali munggah haji 100 kali salat sunnah 100 rakaat atau 1000 rakaat salat sunnah. Umat Kangjeng Nabi sanajan teu ngalaksanakeun salatna bisa menangkeun ganjaran salat sunnah 1000 rakaat. Dengan cara apa? Duduk di pengajian, ngahadiran pangaosan 1 jam diuk di pengajian, 1 jam diuk di majlis taklim, maka ku Allah bakal diberi ganjaran oleh bagus tibatan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Umat-umat baheula lamun hayang boga ganjaran munggah haji jeung umroh, itu kudu ngalaksanakeun munggah haji jeung umrohna. Tapi umat Kangjeng Nabi sanajan teu sempet datang ke Mekah ngalaksanakeun haji jeung umroh, cukup ngalayanan salaki dengan penuh keikhlasan, maka itu akan diberi ganjaran ku Allah 100 kali munggah haji jeung umroh. Mana contohnya? Rasul pernah nyarios bukan jadi putrina. Cek Rasul, ya Fatimah, ayyuma mru'atin khadimat zaujaha yauman wa lailatan bi tibi nafsin wa ikhlasin wa niyatin shadiqatin illa ata'allahu ajra min tahajjatin wa umratin. Wahai Fatimah, bejakeun ka umat kaula, ayyuma mru'atin, siapapun perempuannya, arek pamajikan tukang ojek, arek pamajikan kiai, siapapun awewena, khodimat zaujaha nusok ngalayanan salakina yauman walailatan sapoe sapeting biti binafsin dengan hati yang penuh keikhlasan, waniatin shadiqatin dengan niat yang tulus, penuh kebahagiaan ngalayanan salaki, maka ku Allah bakal diberi ganjaran 100 kali munggah haji jeung umroh. Alhamdulillah. Teu kudu datang ke Mekah, hanya ngalayanan salat. Sapoe sapet. Sungar sengir pan saya tahu di bejana. Atuh maksud ngalayanan salakin dek teu kudu cicing di jero kamar duaan bae jeung salaki euy, kokom, titin, mumun. Iya, mama. Ngalayanan salaki teh yaitu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami. Leres apa leres? Karena memang itu menjadi pekerjaan seorang wanita. Mantap bener Pak. Ulah loba maido ka pamajikan. Betul apa betul? Karena pekerjaan perempuan itu sulit, pekerjaan perempuan itu berat. Maka katakan pada si Dilan, yang berat itu bukan rindu tapi pekerjaan ibu-ibu. Betul apa betul?
Keprok bu keprok. Bener Pak. Lantaran naon ya. Dan mesti bapak-bapak ketahui, punten di dia menek dibukakan beku kula lah. Perlu kita ketahui selaku laki-laki, sebenarnya nu ngepel itu kewajiban seorang suami. Ceceng, ayo ngomongan. Betul apa betul? Nu nyapu salaki. Nu wajib nyapu itu salaki. Nu masak, nu nyese salaki. Banyak kewajiban seorang suami. Punten, karena kewajiban seorang perempuan itu cuma dua. Hiji taat ke Allah, nurut ke Allah. Dua, taat ke salaki, nurut ke sa. Muncul salaki ngepel. Betul apa betul? Muncul salakinya sah. Insyaallah, tabarakallah tuh Pak. Pekerjaan perempuan itu sangat berat Pak Bu. Karena pekerjaan perempuan itu dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Aisyah lakina hudang kene mah ulah wakamolor. Betul apa betul? Iya mah kadang-kadang salaki beuntak kene si eta mah geus ngacah. Kapan kita akan mendapatkan ganjaran 100 kali munggah haji jeung umroh dengan cara seperti apa? Dari mulai suami kita bangun. Misal, salaki orang biasanya hudang subuh. Oh sok hudang subuh salakina? Isok tadi lo. Jangan ada dusta di antara kita. Muntah hudang-hudangkeun lantaran Pak ibu-ibu masanajan pekerjaannya berat, bangun tetap paling dulu. Hudang mapang halana maka hudangkeun salaki. Karena itu kewajiban. Hudangkeun salaki. Lalahunan boleh sepakan. Hudangkeun usapan tarangna. Sayang. Bangun dong. Sayang heuy bangun. Teu hudang keneh turun kana dada. Sayang heuy baby. Ayo dong bangun sudah berang. Tuh lihat tuh mataharinya udah molotot aja. Ayo cepetan bangun. Teu hudang keneh turun kana bujal. Yang sayang, hei sayang bangun. Teu hudang keneh turun di handap. Dang hudang. Kacau ibu-ibu ya. Hudang salaki subuh sholat berjamaah subuh di masjid. Biasana salaki urang mun balik sholat subuh datang ka imah sok ngopi. Maka segelas kopi yang dibutuhkan oleh suami itu bisa mendatangkan pahala 100 munggah haji dan umroh. Jieunkeun kopi salaki nu dibutuhkeun ku salaki, jieunkeun eta kopi teu kudu ditit. Osok Pak Osok itu Pak. Suara korban tah. Bikinkan kopi salaki secangkir kopi nu sok urang dijieunkeun ka salaki itu bisa mendatangkan pahala 100 kali munggah haji jeung umroh. Isok ibu nyen kitu, isok kami ge keur gede mamere duitna. Lantaran awewe ayeuna mah percis dua mobil angkot, Pak. Kumaha setoran? Mun setoran full, servisna full. Awas setoran dicekeh. Iya, 2 bulan mulut pamajikan tukang carama jeung pamajikan kori setoran keur full bae. Mantak ieu pamajikan tukang kori jeung pamajikan tukang carama keur balalager doang raja aing di imah. Bow, pokona mah keur full setoran mah teu kaku katoel, Pak. Jadi kula isuk-isuk tadi acara balik jam 2:30 datang ka imah pamajikan keur diuk kula lewat teu kahaja katoel jempol suku laju muringkak ngajakan bae. Insyaallah giliran eueuh setoran. Bulan Safar eueuh nu hajatan eueuh.
Insyaallah. Tah Pak, secangkir kopi ini dibutuhkan ku salaki itu bisa ngadatangkeun ganjaran 100 kali munggah haji jeung umroh. Beres nyeunkeun kopi, salaki urang mah pan lain pegawai PNS. Salaki urang mah tukang ka sawah. Maka kewajiban seorang istri ketika ia salaki berangkat ke sawah, anterkeun ka lawang. Papak salaki ka lawang, selamat jalan baby, Titi DJ. Cek pamajikan Titi DJ ya. Maksudnya hati-hati di jalan ya. Di jawaban ku salakina Dedi Dores. Diiringi dengan doa dan restu. Berangkat salaki lempang ka sawah, maka kewajiban pamajikan di imah ngadoakeun kanu jadi salaki. Karena apa? Karena salaki keur di luar butuh keselamatan. Ketika salaki balik urang hayang selamat dan menang rezeki anu manfaat, betul? Maka ia salaki ke orang doakan sebagian itu daripada kewajiban seorang istri. Doakan salakina nu keur neangan nafkah. Giliran salaki lempang ka sawah, pamajikan ngamparkeun sajadah. Salat duha 4 rakaat minta ka Allah, ya Rabb, Allahumma inna duha'ukal baha-baha terus. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Gusti, andaikan rizki kami, cek bahasa urangna, Gusti, andaikan rizki kami fis samai ayana di langit, fa'anzilhu, moga Gusti geura nurunkeun kana eta rizki. Atuh salakina keur macul di sawah, hululug be kapal kalapar rada gagan teu kudu diala. Wa in kana rizki fil ardi fa'akhrijhu. Gusti, andaikan rizki kami keluarga ayana di jero taneuh, maka mugi geura Gusti ngaluarkeun. Eta salakina keur ngababat galang belut kala luar sorangan. Doakeun kudu jadi pamajikan. Dan salaki balik ti sawah jam 11, biasana salaki urang datang ka imah sok bebersih karena mentas kokotoran. Maka ieu peralatan mandi nu dibutuhkeun ku salaki siapkeun kudu jadi pamajikan. Handuk, sabun, odol, sikat, sampo jeung sajabana siapkeun kudu jadi pamajikan. Memeh salaki mandi, omong deui salakina, cek pamajikan, "Kakak, rek mandi sorangan apa kudu dipandian?" Osok itu osok. Oh, kolot-kolot. Kuat ngaranan kolot-kolot. Emangna nu ngomong ora kene. Masya Allah. Begitu salaki beres bar bebersih mandi, lempang salaki ka masjid rek salat dohor berjamaah, maka biasana salaki balik ti masjid salat dohor, biasana datang ka imah sok makan siang. Beres makan siang sok tidur siang. Maka ieu nu dibutuhkeun ku salaki makanan siang siapkan kudu jadi pamajikan. Beres makan siapkan tidur tempat tidurnya untuk salaki. Tidur siang bersihan tempat tidurna, minyak sengitan bantalna, sangkan salakina sare jadi tibra. Memeh sare salaki tanya deui, "Kakak, rek sare sorangan apa kudu dibaturan?" Osok hareudeung. Boro-boro tengah poe ngajakan sare ka salaki. Kadang-kadang rutinitas malam Jumat nu geus sok biasa dilakukeun ku suami istri. Ai salakina mah siap-siap ti poe Kemis keneh. Poe Kemis sore endog bebek geus dibawa ku salakina. Diapung-apung di hareupeun pamajikan. Maksudna eta teh mere kode ka pamajikan bahwa ieu malam Jumat nanti malam akan ada eksekusi. Eta teh kode. Kudu nama ketika salaki geus siap-siap, pamajikan ge kudu nama siap-siap, bebersih, mandi sing wangi, nu hararasem haneut-haneutkeun. Tah dengekeun tah Mang Jangkung. Jakeun ka pamajikan. Atuh nu baralana ge sarua babadan. Ulah raruyuk bebisi loba oray. Cukur ogah ku sorangan ngulikeun ka salaki. Terserah salaki ndek dimohak, ndek didares. Astagfirullah. Tuh. Bahkan sunnahna pamajikan malain dikerok, dicabut. Ih bener Pak, teruskeun ka para kiai. Sunnahna dicabut. Oh, waktu kumaha cenah meureun kami nyabutna. Lamun dicabut di dia, cabut di ditu. Dihijikeun peo. Atuh nyabutna kudu make ilmu. Nu kanan nyabutna ka kiri. Dengekeun juju.
nu kanan nyabutna ka kiri, nu kiri nyabutna ka kanan, moal peo moal. Tuh. Bersih. Siap-siap ti sore kene. Di masalah gitu sore geus siap-siap, ndog bebek ti magrib kene geus dilok-lok 2 hulu. Mantas isapel kita diinum deui supaya boga stamina. Hai pamajikan jojong bae pura-pura teu ngarti. Beres salat Isya, salaki geus asup ka kamar geus make minyak seungit. Geus siap-siap eksekusi di jero nangguan, menunggu yang tidak pasti. Karena pamajikan mah keur nonton TV. Ada kok beda hareupeun TV. Salaki mah di jero kamar nangguan, mere kode ti mimiti dedehem sampai ka ngagrem di jero kamar. Wah si eta mah jojong. Kagok kumaha cenah mah kagok jek resep masalah si loli. Insyaallah. Pak punten boro-boro gara-gara cuman sinetron. Punten cek agama, andaikan ibu sedang melaksanakan ibadah anu sunnah ketika bertolak belakang jeung kahayang salaki, maka wajib kudu ngaheulakeun kahayang salaki lantaran nurut kana jadi salaki hukumna wajib. Contoh kumaha? Contoh kieu, misalkan ibu adalah manusia perempuan nu rajin gemar ngalaksanakeun puasa sunnah Senin jeung Kemis. Umpama ibu rajin puasa sunnah Senin jeung Kemis, maka kudu nanti malam Senin kene ibu izin kana jadi salaki. Kak, punten, isukan kan poe Senin. Cek salakina laju, dia ada upacara. Lain dengekeun heula can anggeus. Isukan kan poe Senin, kira-kira lamun jagi su poe Senin kami endek puasa, ku kakak diizinan tah moal. Cik kakana, cik salakina hayang ka alam. Kuat bebeja segala ka aing. Atuh jojong bae dia puasa mah puasa. Kuat minta izin segala macam lurah lain, polsek lain. Ya jang dek puasa mah. Lain gitu maksudna Kak, cik pamajikan mantap kudu izin heula lantaran khawatir bisa jagi su poe Senin kakak aya pemakaian. Maksudnya kira-kira jadi supaya Senin kakan deket cas tamuan ku hararese amat cing salakina masya Allah ya pamajikan aing ku soleha teuing geura dong dasarna ge geura nok deuk puasa mah geura puasa apoh kakak mah puasa geura puasa ulah mikiran kakak los puasa moal ngecas ku ari bae cenah buru ngecasna. Maka kumaha eta? Maka awewe pentingna cas bu gegeraan dicas. Jang bekal manehna aja kisu. Ih si eta mah geus dicas make ge ngerek. Oke. Geus dicas mah molor. Si eta mah moal kumaha deh mah. Awat ge. Cas tadi penting kene. Pas jagi suk ibu keur puasa sunnah Senin. Salaki balik ti sawah, balik ti masjid pamajikan keur sare di udang-udang. Neng udang hei udang heula udang. Naon cik pamajikan ibu kakak mah yang ngecas. Atuh jaker beuting geus dicas. Teh nyaho cenah geus lobet deui bae. Maka kumaha ieu pamajikan nu keur ngalaksanakeun puasa sunnah wajib ngabatalkeun puasana karena nurut kana jadi salaki hukumna wajib. Lihat Bu, begitu istimewana umat Kanjeng Rasul di mata Allah. Hanya dengan ngalayanan salaki sapoe sapeting dengan penuh kebahagiaan dan penuh keikhlasan ketulusan, maka setiap 1 hari 1 malam ku Allah diberi ganjaran 100 kali munggah haji jeung umrah. Bagaimana dengan kita nunggu rumah tangga 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, maka mulailah ngalayanan salaki dengan penuh keikhlasan karena pahala-pahala yang Allah janjikan akan Allah berikan terhadap ibu-ibu anu sok baik ngalayanan salaki. Insya. Maka bener cik Kanjeng Rasul, ibu-ibu itu ketika geus cukup taat ke Allah ngalaksanakeun perkara nu wajib diwajibkeun ku Allah, cukup nurut ka Allah jeung cukup nurut ka salaki, maka 8 pintu surga ku Allah dibukakeun. Silahkan rek asup ka nu mana. Maka mudah-mudahan urang ku Allah sing dijadikeun istri-istri anu salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kahartos ibu? Kahartos teu? Alhamdulillah. Bapak kolot kula baheula pernah ngomong kieu. Cik bapak kolot kula haji mun caramah di mana bae nu ngadengeun geus ngartieun maka geusah. Kahartos apa tacan? Tacannya. Horeng bapak kolot kula ge pernah ngomong kieu sakala.
cek bapak kolot kula haji mun ceramah di mana bae geus menang sajam leuwih nu ngadengin can ngarti-ngarti bae meuje sakebal-kebal teh capek-capek. Mudah-mudahan aya manfaat khusus pikeun sim beurik ngumumnakeun urang kabehan sareng mudah-mudahan urang dikumpulkeun deui ku Allah jaga dina surgana Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.